kejapakan dua baris kau kedua di kawit miring tinggal kasih kawit miring kau dan sudah pamali kita butuh kembali pakawan nah di mereka mungkin untuk sering Sampurasun itu. Dia teh di mana Ujo? Di mana ya teh si Kasat? Di Karawang. Nanti bahasa Sunda. Nanti bahasa Sunda atau bahasa nasional aja. Aja. Ampun, mereka chef dia. Di mana ya Ujo pernah? Beris di mana ya pernah? Masalah tina Facebook ya. Lamun pek di ibu kota ieu teh teu beda sae dia ka uno. Uju aturan meuli dompat tepang jeung aki separa kanca teh lingkung seni nirwana ujunya. Mohon baris ngabagiakeun hidup uju alhamdulillah kalayan hidup barang terserau di ieu tempat aya dina kasalamatan amin ya Allah karuban. Uju di Karawang ya dirubin. Uju wade kadieu lain lantun tamu lagu lain leumpang tanpa sedak wade kapuntanan ku bapak aja sabar kaca birahi di orang sepuhan teu hidup ujunya nya alhamdulillah kalayan dina waktu enak hidup orang terserau di tempat alhamdulillah pak kalayan mah panginten teh sia kadang metenya parantos ka sakseni ku sadayana kalayan aya dina sah kitu nya mu aki mah ieu wa meureunna barek satu atur hidup uju duaan yang mudah-mudah hidup duaan ngarumah tangina sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal uju ieu teh dados siangnya supados nyang koloktikan awatos urang hayunkeun aya satria bageut mangga gerak ayunan hidup sikaseukeun sanajeun rumah aya awas
kuat dengan anu sama calarasan banyak ucuk kuat dengan dia penyorangan ucuk dia buat sabar kanca malihan masih ambo ge aya di pakai ambo di mana ambo iya di mana di dia di dapur sok atuh ka dia si ujang tos parang tos ngantos hati tadi lami kita seun mana di musikan tak kaulan hidup suka hidup tagaran aja keprong mana masih jalan di mana iya bang sok atuh ka dia mana jambut iya waduh kalau di sini naon mana didinya tak kaulan jadi hodong nak keluarnya jadi eren iya itu orang teh bang itu orang ada gelis kieu itu lain eta eta iya kawan tuh ada ikut yang didangkan pas nikah yang lain teh entos laksana nah leras itu sarogena leras itu panggil di mana bisa di mana cenah di mana di mana aja di lain ada codel da baheula mah aing nah menang si lain teh di naon keur ngoreng jadi kalau mungkin anjing ke baheula tetehnya entong di beja-beja boga bang emo aku batur itu terik bieu teh matak nyumput jalan bieu teh aya kan la ilah entong di beja-beja gitu aduh aya teh ambut badan takaulah arek takaulah sugan bebenangan kitu jeung merbang emo era di teleponan wae oh bapak hajat pasti itu siap-siap hajat mah borowat korowe cenah kitu tapi hangan digoyangkeun bangunna teh nya Pak digoyang heula sok atuh goyang heula cenah aduh si abu bari goyang heula asik lagi asik iya era dia pepotongan mana pepotongan mana aja pepotongan awan abu dari jaluna mana jaluna saha jaluna domba aku berpagari kablah di tuhelanya sudah mana ada leutik ya teh soalnya ada kurang kadenge matak telat ngalagu teh hei mana ya di panasan kuri kuring di angon-angon kuring di panasan kuring asik jalur jalur nama domba adu asal mana bos raja mana bos raja mana iya hei asik ibu bos raja hei asik tuh ngajak kayaknya iya lah jadi
Tulung anu dilembut abai kelahiran ulah nanya kencang jadi masang boleh jadi pandai joget senang kita domba domba kuring di angon-angon kuring di parada kuring domba kuring di angon-angon ayo kene kemana iya itu ayah sabara tapi aduh saya ayam di pulangan tuh dasar kia kumaha jika ayam negosiasi kan menang 2.000 antong nego tuh 50 nganyung kata apa dari mah agak 10 tuh masih nyawa atau diri tuh dia tuh naik sesana nyawa tak iya bawa dari enak udah nyawa enak tuh di kongnya kabeh kok kawa atuh awas kamu beli sawer pun yang digoyangan deui cenah jangkut teuing nya kaset lumayan ukuran itu asik karena ini biasa alam kapuana tadi apa bu hai nah diberi domba kuring di angon-angon kuring ayo ke harap yuk kehela bos doma kehela ayo neng joget gelit aduh kalau itu kurang aku diu ayo coba bantuan saat yuk teh kehela pelajaran mana kayak dua iya sana apa pelajaran oh makanya bang hei aku sambil nang biru iya kumaha iya aduh perlu nyari saking bola ya asik ayamku mana jalurna tak menunggu gelis ayah kene lu lagi ya atau disalon atau kan ini tuh bapak ini singgalan lekaisin kita dia mau wetek kare mana dua laki kok are ibu-ibu tak kuning ayo alhamdulillah ketemu jauh tiga ibu itu ada banyak si panjang umur sih lo pada kalau beres lainnya capek ngap harapan kuring atas nasi anu kuring sakit lagi alhamdulillah cukup padahal bang emok mah setor lagi kan 70.000 lebih nama jangan ini tadi iya aku orang teh lain langsung kamu laku deh tentang pas sejak tadi tanya kamu kurang paruh kuyan lah mengawi aja paruh kuyan itu paruh kuyan lucunya ayo oh dia tidak cantik bukan oh cantik kurang kudu selamat ya kan teh orang mager tiga mantan sakit anjing keur di Saudi teh siga Arab tuh babah ayah mantan babah ayah paruh kuyan cobi
parupuyan dina Haji parupuyan. Ada mau parupuyan Nabatok. Untuk itu orang doakeun lagi kasetnya sasana domeng luntang bujeng ka istrena nu tina ucu urang doakeun halaukeun Doakeun heula gitu. soalnya Doa menang deui saha gitu. karena Doa teh kudu syarat. Sakitu puasana ge 40 poe. Kudu. Sabaraha we syaratna saeutikna ceprek gitu. Tapi menang teh dieu teh kena 400. Heeh. Kali 500 teh kurang 300.000 deui. Gitu. Aya parupuyana itu. Cobi parupuyana. Heeh. Aya tah ayeuna mah ngabuktikeun kolot gitunya bapak ibu aya kanya anak itu kana jadi anak cing mere syarat mah kitu nya geulis kudu aya syarat ieu teh sabaraha lami ieu bapak aja rumah tanggana teu bogaeun coet ieu ada ngawun ketika batok keun cenah nya sedap sedap usunya wayah rada laminya hangut Pak ku saratan mah kope ku abah we hangut mah kudu aya saratan wae da kudu moal manjur percuma ai syarat teh leuwih para cucukangan nya kudu aya pamuntangan nya atuh pilih ieu mah meureun arek 20 30 50 atau 100 oke komo 200 nanya itu mau jadi jadi bener ai syarat mah itu syarat mah heeh ya ieu kan kanya akan jadi anak gitu teh bah yang dibiasa meureunannya heeh eta hangat kami mau sarapan mah wae pahajat aya kalau syarat cenah ieu duit murah ai syarat teh kudu dipahajat tuh dipahajat ti uwana ti bibina ti nina aya mah ayeuna naon nyaah mah kana jadi anak gitu kan orang transparan da biasa nama pengantin oke sama harewos mamanya teu cenah tahap eta geus tu goni sok atuh gerak kamu gerak parupuyana teh gerak paranca moal heklah kunaon hangat kudu disaratan ieu mah coba eta gitu bukan atuh mungkin bare tuh tengepul geuringan we parupuyana hararang udah usarakan sok tangke ge hujan geura melehor coba eta hujan belok tanggung jawab saratan mah hujan gede gede syarat cenah teh iya saha nu butuh wes kanya anu nyadu bah antepkeun mangga wes nyadu tah cari tanahnya nya disaha ieu teh nyai adina disaha tau adina lain ridho ya ucu ridho mangnya aya adina nyaahkeun ka lanceuk ai baparan kumaha ieu itu gitu namanya ridho ya ucu ridho ya di tawangan ridho Pak tapi hanteuy atuh ai ridho keneh ku abi jampean si neng can kawin nya oh cok sakola keneh geulis hangeut lah ngajampean orang ditu mah saratan ieu anu pugu geus aya saratan 50.000 mah neng hujan mah moal breuk tiba haleum gitu keneh ya syukuri nya geulis urang jampean heula ke abi heula tah kabelah dieu hangeut kan di ditu mah cok berat sabelah ieu mah tuh ayaan nah belah dieu ada kudu saimbang nya ai kuduna di mana cenah ieu teh panganten teh di Karawang jauh di ampun jauh manja di Karawang kuat kieu poek ieu mah poek neng suka neng ngulinya aya ka dieu nya tuh mana tuh si neng we ngumpul sorangan ke kulinya berhasil neng mah kagebra itu melepok kunaon tuh kalau kayak gitu nih kulintingan itu nya ahkeun kalau jadi pamajikan eta berarti tempel wewe cenah kulintingan gitu cucukan yang tuh beleuman mah aya beleuman citok beleuman ngabulmon bismillahirrahmanirrahim itu ngartian wae eta bahasan atuh coba bahasa naon nyai Karawang bahasa nasional atuh ka itu tah sarua bah dengekeun bah tuh saruanya kenae sakieu gada syarat
nya syarat sakieu ge aing kabelah ditu abah kabelah ditu duit nama kadiekeun juk Bulu kalau bang ngatur menikah pilu. kira turu Nanti aing teh kena sok lalaki mah tong peduli ucu sakedapnya ucu. Kun capun kacang rumuhun kabatara kanu sok ararusi. Kakulon utara pohon kawatan katara tara jadi pohon aing emat tara obe Kul ampun amin ampun kacung kasang rumuhun kabatara kanu sok ararusi. Kakulon utara pohon kawatan katara kibu taru pada wadul kakaler kasar. Arbul aing pangapikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada mawitan mugi Gusti nang dayungan. Bismillah ada mawitan mugi Gusti nang dayungan. Kadang wargi nu nyaksian simkuring sejak pamitan rek marupuyan sing aya kasalamatan tudung aing tudung musuh paninglar siluman iblis jurik nyingkir setan nyingkah ulah ganggu jeung doroi geura mulang ka asalna pada makhluk Gusti